Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milik rezekina, kahatut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 23. Mangga ka sadayana caraketan. Di imahna Den Gantar sanggeusna ngawangkung rada panjang jeung kilanjang, kira-kira wanci sareureuh kolot. Den Gantar metawi di cenah ka kilanjang, manehna karep arek ngareureuhkeun awak rek sare ti heula. Si Aki ngajurungkeun, puguhan manehna mah cenah teu acan ngarasa pules atawa acan ngarasa tunduh, jeung karep cenah arek ngaronda peuting eta sakumaha anu geus diwangongkeun dirarancang samemehna. Peuting eta di lembur Cibanda karasa tiiseun. Hawa tiris ngarayap lalaunan nembus kana bilik imah Den Gantar. Langit peuting eta poek bulan ngan ukur bentang samar-samar katingali siga panon nu ngawaskeun ti kajauhan. Angin leutik ngahiliwir nembak kadang kana dangdaunan anu temahna ting keresek ting korosak, mapaesan waktu alam peuting harita patembalan jeung sora jangkrik nu ditemalan ku caricang kas, mapaesan alam waktu peuting harita. Di saluareun imahna Den Gantar disabenerning lemburna Cibanda, kaayaan sepi jempling ngan ukur cenah aya 2 urang atawa leuwih mah, utama nama nu keur tugas ngarona. Ieu 2 urang jalma teh kitu we kur cicing di saung tempat nusuk dijadikeun tempat cicingna nu ngaronda. Eta 2 urang ronda sanggeusna kira-kira wanci naek ka tengah peuting mah karep cenah sapuk duanana arek nyindar nguriringan lembur. Tapi sabenerna mah lain kur 2 urang ronda hungkul anu keur ngawaskeun kaayaan di lembur Cibanda teh. Aya 2 urang jalma deui anu make baju sing sarua hideung. Sanggeusna cenah kateng ngalilar ngaliwat 2 orang ronda di imahna Den Gantar. Ieu jalma anu make baju sing sarua hideung teh keketeyepan ngadeukeutan ka imahna Den Gantar. Horeng sibana horeng eta 2 urang jalma teh geuningan sileu nyai katut si cekai anu karep cenah rek ngalaksanakeun panitah ti Bah Surdi teh rek ngakalakeun mere pangajaran rek males pati ka Den Gantar. Ieu 2 urang jalma geus aya cenah di hiji tempat anu rada merenah poek di dinya mah. Kabeneran poek ti belebah dinya mah pipireun imahna Den Gantar. Bari rada ngaharewas sileu nyai nyarita, "Kang, ieu teh arek dipalasrakeun wae atawa ngan ukur dibere pangajaran atawa di tanah sahungkul, Kang?" Si cekai nyarita, "Lamun bisa mah urang palasrakeun sakalian, tapi lamun rada hese mah nya kudu diusahakeun lah. Nya sakurang-kurang mah kudu beunang di tanah salah. Mun bisa mah urang beresan ayeuna, nya mun teu bisa mah urang bawa we, urang ngasongkeun heula ayo ka Bah Surdi." Kitu cenah ceuk si cekai teh. Terus sing hati-hati we, pastikeun ulah loba sora we, sing jempling.
Tenang we, jawab si Nyai bari nyengir. Sanggeusna dua urang jalma ieu teh ngawaskeun cenah kaayaan di imah anu tangtu wae karasa cempling, malahan mah kaayaan di luar imah oge karasa aman. Satuluyna mah si Cekai nyarita, kieu we Nyai, lamun kurang didodoho mah asa kurang satria we. Ayeuna mah urang gedoran we pantu hareupna, urang titah tah si Gantar teh kaluar, tah sebat kaluar ku anjeun tuluy we langsung tanasa. Sok kumaha we carana mah, nu penting mah bisa buru-buru kalaksanakeun ieu nonya istilahna mah anu dimaksud ku urang gitu tah. Nah, ari kitu mah satuju lah Kang. Ayo urang laksanakeun, mangga Kang lah. Sanggeus kitu mah kuliwat cenah. Ari Sileu Nyai mah muliwat ka sisi imah anu lebah ka hareup. Karep rek ngadodoho kana kaayaan jalma anu lamun aya nu kaluar teh mah ti jero lawang panto. Ari Cekai mah geus ngabedag gawe cenah di hareup imah karep arek ngagorowan Den Gantar nu satuluyna mah. Gantar, keluar we, udah kaya perlu we. Kitu cenah ceuk si Cekai teh sanggeusna kaketrok ku gorowan ka Den Gantar. Sora si Cekai nu ketrok tur ngagorowan Den Gantar. Sanajan teu pati tarik tapi atra jelas kadengana kanu aya di jero imah mah. Utamana mah kasih Aki Lanjang anu harita teh can sare. Malahan mah Den Gantar anu karek arek grep-grepan cenah sare. Tika kahudangkeun deui satuluyna mah manehna kuniang hanjat, satuluyna kaluar ti jelo kamar. Pas kaluar ti kamar katingali si Aki Lanjang geus nangtung we bari ngare isyarat yen aya jalema anu nyurigakeun keur aya di hareup imah teh. Sanggeusna kaluar Den Gantar nyamperkeun ka si Aki Lanjang. Si Aki Lanjang tuluy nyarita bari semu ngaharewos, malahan mah teu kadenge ti ka hareup imah mah. Kieu cenah bok-bokanana si Aki Lanjang teh. Awas Raden, hati-hati ya. Hati-hati sing hati-hati. Sabab ieu beda karasana ku Aki. Kamae ku Aki urang buka. Ceuk si Aki Lanjang bari manehanana lempang diheulaan ti Den Gantar. Den Gantar nuturkeun tapi rada anggang, hayang nyaho cenah nyaksian. Sabab manehanana oge ngarasa hariwang sabenerna mah lamun Ki Lanjang anu arek mangbukakeun panto teh. Tapi sanyana mah ieu Ki Lanjang teh baheula mah cenah kaasup jalma anu sok pernah diajar oge kana ilmu bela diri jeung loba pangalamanana dina hareupan perkara anu saperti kitu. Ki Lanjang satuluyna muka kana panto dibukakeun tapi manehanana teu langsung kaluar imah, malahan mah mundur dua lengkah sanggeusna panto kabuka. Ti dinya si Aki Lanjang nyarita, saha di luar jeung arek naon ngogorowan penting saperti kieu, ceuk si Aki Lanjang samemehna muka panto hareup imah teh. Tong lo baca cerita we, kaulah ya perlu yo, jeung nu ngaranna si Gantar, lain ka anjeun aki-aki. Ceuk si Cekai, manehna ngarasa ngaranjug reuas. Jalma anu nemalan teh geuning lain Den Gantar, tapi si aki-aki anu kumanehna geus pernah kanyahoan oge yen eta teh meureun Lanjangna Den Gantar teh. Sileu Nyai anu asalna aya di gigireun imah teh tuluy nyamperkeun bari ngaharebos ka si Cekai. Wah Kang, kumaha yo? Jika bakal rada hese yo, sabab kalau aki-aki geuningan anu arek bukakeun panto teh. Ceuk si Nyai bari ngaharebos, satuluyna si Cekai nyarita. Anu arek ieu mah we kudu ngarobah kana rencana we. Ieu mah yo kudu langsung we dikontrol yo, kalawan bener-bener diajakan tarung sugan. Kitu cenah ceuk si Cekai teh teu loba pikir langsung manehna kajeleng cenah. Maksud rek ngadobrak eta panto. Ana geus kitu mah yuk jogar cenah. Eta panto teh langsung we didengar ku si Cekai. Satuluyna mah geblang cenah panto teh. Teuing geus reyohod tapi dak
weweg sabab anyar keneh karep meunang ngarehab teh imah teh ngan meureunang tanaga si Cekai we anu rosa ujung kuat tika ieu panto teh ngageblak muka sanggeus kitu mah. Sanggeusna panto ngajeblak langsung we si Cekai katingali ku si Cekai si Aki langsung katingali si Aki teh langsung we mareng kenek masang kuda-kuda jika arek ngalawanan ka si Cekai. Kajelong si Cekai ngajual asup ka imahna Den Gantar tidinya langsung eta tajongan anu diarahkeun ka si Aki teh ku si Aki dicinjetkeun malahan mah langsung ditakis sagala rupa. Tapi nya oge si Aki lanjang teh aki-aki tapi na kalawan gerakan anu cepat mana anak mampu ngalawanan iya si Cekai. Dina kayaan si Cekai masih keneh nyaimbangkeun kan awakna sanggeusna ditakis tajongan anak langsung we hiuk hop. Puguh jalina si Cekai beunang pisan disiku ku si Aki lanjang. Talik deug cenah si Cekai teh ngadarik deug satulina manehna mundur barengkah bari nyarita. Aki-aki lamun anjeun beneran nih hayu sia urang terwi luar. Kitu cenah cek si Cekai teh nantang ka si Aki lanjang. Si Aki lanjang satulina nyarita. Ayo jalo arek-arek kanjakan tarung jeung Aki mah. Satuluna kajelong cenah si Cekai teh kaluar ti imah mun dituturkeun ku si Aki tapi anak barang keur kitu hiup. Dina keur kaayaan si Aki lanjang kana kaluar pisan ti panto hareup teh langsung we digebuk palebahan pisan kana punukna ku si leunyae atuh hungguyung si Aki teh ngajolongjong langsung we hampir arek namru kaburuan imahna Den Gantar. Den Gantar ningali si Aki lanjang anu dibongohan satuluna mah katingali pisan aya nu ngagebug cenah palebah punukna pisan kalawan gerakan anu teu dipikir deui sabab hatena meureun ngarasa hariwang tur karunya ka si Aki lanjang tia keredeg manehna lumpat ngajol kalawan teu ati-ati karep rek nulungan si Aki lanjang. Ana barang kaluar ti lawang panoge kiu bledak. Popong Kolawi langsung meneran pisan kana beuteungna. Meneran pisan dengar kana beuteungna si Gantar langsung we ngahungkuyung ieu Den Gantar teh nyeklan kana beuteungna ngarasa ripuh nu satuluna mah dipindo deui pelabah punukna diteunggal ku si donyoy. Calik jeung hungkuyung tika tepak deku sagala rupa ieu Den Gantar teh kabeunangan ku si Lunyai ana barang keur kitu teh sarepet kadenge cenah ieu si Lunyai jeung si Cekai teh langsung narogas kana bedugna karep arek langsung malastrakeun wae ka si Gantar katut ka si Aki lanjang. Den Gantar ayeuna geus deukeut jeung si Aki lanjang anu satuluna mah patukang tonggong cenah nyang hareupan naon wae anu sagala kemungkinan anu kira-kira bakal kejadian. Den Gantar nyang hareup ka si Cekai si Ki lanjang nyang hareup ka si Leunyae geus taki-taki sabab ieu jalma dua urang teh geuningan geus nganarogas kana pakarangna karep rek ngaroga halak ieu dua urang jalma. Sanajan Den Gantar teh lain jawara tapi manehanana teh cenah kungsi pernah diajar pencak silat mangsa eukeur moramah nalika si Cekai ngarahkeun bedugna kana beuteungna Den Gantar las cenah ngagilek ka belah kencak nu saturaina. Dina gerakan pamonyet manehna bisa mariaskeun kana leungeunna si Cekai atuh kuprak cenah eta bedogna si Cekai teh ngakuprak satuluna mah ku Den Gantar ieu si Leunyae teh langsung we ditonyok palebah tongong pisan hup. Samangsa si Aki lanjang arek nuluykeun kana hanca pagawean ti Den Gantar anu bisa meruhkeun
teka ngahung kuyuk si Nyai teh tadi nama arek di pintu deui kilek ieu si Cekai si Nyai teh ngagilek bisa ngahindarkeun tina serangan anak si Aki Lanyang. Kepling cenah tajungan si Aki Lanyang teh tengakan kana sasaran satuluyna si Nyai geus pasang kuda-kuda deui karep rek teu ngarepan ieu si Aki Lanjang. Ki Lanjang anu ayeuna ngarepan si Nyai kalawan geus teu mawa bedog keur lengor sembrot we narajang arek mahala ka si Nyai. Tapi si Cekai anu tadi geus take-take we kalawan masih kere nyekel kana bedogna hiuk cenah nibankeun serangan ka si Aki Lanjang ana barang si Aki Lanjang beneran pisan palebah tak-takna kabeunangan kahakan ku bedogna ti si Cekai anu karasana ngadadak. Dan gantar anu ningali kana kaayaan Ki Lanjang anu ayeuna mah geus tatu malahan mah kaciri abor-aboran getihna teh dina palebah tak-takna Ki Lanjang karep arek nulungan ka Ki Lanjang ka si Aki. Tapi marehanna teh kebat sabab congo bedog ti si Cekai geus arek nyamber deui we beneran pisan kana dadana rek ditubreskeun bangunna mah ku si Cekai kasih kaden gantara lenyap karasa ngalenyap ku Den Gantar anu satur lain nama ieu Den Gantar ngagilek ngahindarkeun tina eta tojosan bedog. Tapi ieu bedog teh langsung we dibalikeun sarua deui wae menggal pisan kana palebah tak-takna Den Gantar hiuk. Dina keur kaayaan kitu tolong aya nu jahat tolong. Horeng si bana horeng pamajikana Den Gantar geus kahudangkeun keur samemehna aya rubat ribut oge di hareupeun imah satuluyna mah manehna minta tulung samang-samang sakatingali si Aki Lanjang katut salakina nyaeta Den Gantar teh aya anu ngaroga hala tika dikadek ku anu jahat. Aya gunana eta ngajolwokna pamajikana Den Gantar teh si Cekai anu karep cenah arek mindo deui ngadek ka Den Gantar manehna teh kebat sabab kariwaskeun ku sora jalma anu minta tulung bari rada cungas cingeus manehanana ngeureunkeun kana gerakanana. Dina keur kaayaan kitu sanajan si Aki Lanjang geus kaayaan tatu di palebah tonggongna teh dikadek ku si Cekai manehna langsung we ngarawel kana bedogna ti si Nyai anu encan dipulungkeun satuluyna mah si Aki Lanjang kalawan ngagunakeun deungeunna sabelah dengan katuh sabab palebah tak-tak belah kencana mah manehna teh geus tatu jeung karasa komper sabat we ieu si Aki Lanjang teh nyabet arek nyerang ka si Cekai. Hiu eta kadekan teh si Aki Lanjang teh ditakis ku si Cekai atuh menika ngapuri Nyai dua bedog bantrok kalawan ditakis ku si Cekai teh. Aduh paya oge yo aki-aki buka pangabisa oge ceuk si Cekai teh bari rada mundur dua langkah taki-taki rek nyang hareupan si Aki anu ayeuna geus mawa kana hiji bedog ti babaturanna teh nyaeta bedogna si Nyai. Hiuk si Cekai teh terus ngahiukeun deui bedogna karep arek ngalawanan si Aki. Tapi si Aki sanajan ayeuna kaayaan bari tatu manehna mampu ngaladenan si Cekai ngagunakeun bedog tika ngacentreng sababaraha kali hop. Tolong kadenge deui pamajikana Den Gantar minta tulung jojorowokan tidinya si Nyai anu karep cenah arek nanasa deui Den Gantar sanajan manehanana geus lengor teh mawa pakarang manehna rada hebat tika ningali heula ka pamajikana Den Gantar mata satuluyna manehanana niat cenah karep arek ngaroga hala oge ka pamajikana Den Gantar supaya meureun ulah jojorowokan wae. Barang ieu si Nyai rek nyampeurkeun tina gerakan anu cekep anu cepat rek ngalengkah asup ka jero imah rawel we suku
Sukuna ieu silunya teh dirawel ku Den Gantar anu masih keneh bisa ngawasakan awakna sanajan manehna ge tatu palebah tak-takna teh dihakangu bedogna si Cekai. Atuh si Cekai anu arek lumpat teh karas jika ditengkas ku Den Gantar. Anu satuluna gebrung jelema teh labuh ampir we cenah neungar sirahna kana tihang imah tidinya langsung suku anu hiji langsung ditajungkeun ka Den Gantar anu langsung jeblag. Den Gantar teh ngajeblag sabab ditajung ku sidonya teh anu satuluna ieu sidonya teh hudang karep rek nulikeun kana pamaksudana rek mahala ka pamajikanana Den Gantar. Dina keur kaayaan kitu Lampung, tulung Lampung. Hawar-hawar aya 2 urang jalma anu cocorowokan nyamperkeun ka eta tempat meureun eta teh ronda teh anu tadi ngandenge kana sora cocorowokanana ti pamajikanana Den Gantar geus aya ka tempat eta. Malahan masa tuluy nama rom cenah aya 4 jalmana meureun jadi genep anu nyamperkeun ka imana Den Gantar. Malahan mati ka aya nu mawa obor jeung senter sagala rupa karep rek nulungan ka jalma anu eukeur kaayaan meunang tunggara. Ningali kana loba jelema anu geus aya di palebahan imahna Den Gantar si Cekai jeung si Leunyae satuluyna mah manehna teh nyalampeurkeun bari nyeun isarah rek kabur sabab geus teu bener cenah lamun dituluykeun sabab sanajan manehna boga kamampuhan bela diri anu cukup tapi jang ngalawanan jalma nu loba mah tangtu wae manehna boga kasieun jeung dirada riwas oge satuluyna si Cekai nyarita kabur kitu cenah anu satuluyna mah celeng we ngajol si Cekai teh lumpat ngajauhan ti eta tempat nu dituturkeun ku si Leunyae oge. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan caritana manganya diteraskeun wae dina episode saterasna. Wilujeng patepang deui. Permio.